Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel Kudel Channel gitu ya. Buat teman-teman jangan lupa di like, di komen, dan di subscribe video Kudel Channel gitu ya. Di konten kali ini saya lagi nungguin adzan maghrib gitu ya, buat berbuka puasa gitu ya. Oke, kita lihat naon wae si anu geus dipasak teh na ieu naon wae ya sana bawa. Di dia sang buka wae. Geus na meja makan, di meja makan teh aya ieu teh naon teh si teteh gitu ya. Nah, iya aya tempe, aya daging sapi, meureun teh daging naon ieu aya daging sapi KW tah. Terong, terus ieu aya mie jagong itu sanguna itu di luhur naon kolakna. Jadi persiapan berbuka gitu udah lengkap kabeh araya. Cai herang aya tulah lengkap pokona mana kulkas teh naon ya. Yang etana sirupna tak aya cau aya segala. Kulkas aya segala lengkap tinggal niuh ke. Jadi ayeuna teh tinggal keur nungguan etana adzan maghrib nah. Tungguan berapa menit teh nya ayeuna teh jam maghrib teh jam 5.45-an. Jam 5.45 waktu untuk berbuka gitu ya. Tungguan we kudu sabar teh. Ame teu kesel bari ngeplo gitu nya. Aduh. Berarti ayeuna teh puasa teh bulan kadua na berarti nya kamari tamat alhamdulillah ayeuna oge tamat oge mudah-mudahan itu ya amin gitu ya. Isukna tamat ulah sampai ka bolos kitu nya puasa teh nya. Bolos wae siga budak gitu ya. Tamat ayeuna malah mah bolos wae mah godin. Dah henteu ulin lamun ulin tah kakarago. Si kagoda ke batur nya astagfirullahaladzim. Kadang deui tapi hujan. Di luar hujan ya teh ya. Tiis jadi ente haus gitu nya keur hujan kieu mah gegeberan we aduh ieu na kursi itu keur menunggu sorangan tah tuh persiapan berbuka. Aduh geus ceket ya hayang minum jadi kudu nginum ieu teh madenya nang kedeung dia lah lebar kitu nya bisi eta batal. Aduh, mesti sabar ya yang buka berpuasa gitu ya. Langsung taraweh gitu nya tong po gitu nya ayeuna bulan puasa lebar taraweh gitu nya nang sabulan ieu nya. Aduh, taraweh we balik taraweh dahar deui, dahar terus penting deh. Isukna subuhna sahur deui gitu nya. Aduh, gitu we terus ya aduh. Nungguan ieu aduh adzan teh sabaraha menit teh ieu teh ayeuna teh jam sabaraha teh teu tempo jamna euy. Jam 17.04 tuh berarti seberapa menit teh kedeung deui berarti nya. Tungguan gara adzan ke lamun adzan di luar berarti eta gitu ya. Aduh. Geus teu sabar itu nempo sangu ti kajauhan geus siga naon. Aduh. Tah di luar adzan geus. Jang nungguan di luar. Aduh, acan adzan wae euy. Di luar ditungguan aduh sugan mendengarkan suara adzan gitu ya. Aduh bukan adzan ya kakaragen nuker ngaji tah euy can adzan. Aduh aya gugur di ieu teh poek euy cak-cak di segala tah lihat aduh cak-caken berang dahar geus teu puasa hewan da poek euy itu mah. Tuh geus poek di dieu mah tuh cuaca sudah gelap gulita asap. Tinggal menunggu adzan gitu ya, bentar lagi kita berbuka puasa gitu ya. Berarti vlog kali ini menunggu adzan gitu ya. Pokona mah eta we vlogna gitu nya. Sagaragen dipelogkeun ya pengalaman hirup urang aya dina YouTube Kudel Channel. Jadi tong ikuti terus gitu ya. YouTube Kudel Channelnya tong poho ikuti terus we nya ka mana-mana arek konten sagala wae. Nu penting mah kehidupan urang asli urang kieu saaya-ayana gitu nya. Jadi mah anu aya di setting eueuh pokona mah langsung jadi mah real nyata gitu ya. Tong poho wae nya di subscribe oge nya channel urang kan boga dua nya nu jadi channel Kudel Channel tong poho di subscribe oge gitu ya. Aduh nungguan adzan deh. Mudah-mudahan adzan bentar lagi ya. Tah adzan juga. Nah, bentar lagi adzan ya gitu. Aduh. Oke teman-teman, nah mungkin itu ya Aji menunggu ini ya maghrib ya karena Aji udah ceket ianya. Mungkin aja segini aja ya video bareng ada Aji Kurnia dan jangan lupa juga buat teman-teman follow ya
IG-nya ada Aji Kurnia, dan subscribe juga ya channelnya Kudel Channel dan ada Aji Kurnia, kan punya dua gitu ya. Oke dah, semoga selamat untuk yang mau berbuka puasa, dan pokoknya mah puasanya semoga tamat semuanya, dan jangan lupa tarawih juga ya.